Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna barudak? Alhamdulillahnya mugia urang sadayana aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Patepang deui sareng Ibu Amel Melisya Utami dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan nulis. Nulis di dieu nyaeta nulis aksara sambung. Teras sataacan diajar urang kawitan ngadoa heula nya. Ngadoa di kawitan. Ngadoa dicekapkeun. Nah, barudak janten nulis kalimah ieu nyata hideuk disayogikeun kecap anu teu ngurut, janten hideuk kedah nyusun si kecap ieu sangkan jadi kalimah anu benar. Nah, bagian nu kahiji nyata nyusun kalimah. Susun kecap di handap jadi kalimah. Contoh, sasapu nyere di buruan paranti sapu. Nah, tangtosna si kecap di dieu teh acak-acakannya janten hideuk kedah nyusun sangkan jadi kalimah. Nyusunna kumaha Bu Guru? Nah, janten nyusunna hideuk kedah nyirian heula mana kinten-kintenna anu tiasa dijantenkeun kata anu kecap anu kahiji. Pami sasapu nyere kan sanesnya sasapu ieu teh nyata kegiatan atau aktivitas, janten teu tiasa dianggo kalimat kahiji. Janten cobian urang sapu. Sapu nyere. Nah, sapu nyere teh paragi naonnya? Paranti sasapu di buruan. Tah pami atos dicirian hideuk mangga tulis wae nya. Nah, leres sapu nyere paranti sasapu di buruan. Ngangge aksara sambung anu rapih anu sae. Kadua, miceun kajarian tisna runtah. Tangtosna ieu salahnya lepatnya janten kedah dilereskeun. Nah, di dieu tos aya objek subjek maksudna nya. Aya subjeknya teh jalmi. Biasana di awal kalimahnya tisna miceun naonnya? Miceun jarian sanes, miceun runtah kamana? Ka jarian. Tah pami tos dicirian urang cek wae nya. Nah, leres ternyata tisna miceun runtah ka jarian teh leres. Nah, pami hideuk teh acan ngartos urang latihan wae nya. Di dieu teh aya contoh soal janten hideuk prak gawean saperti contoh nu tadi. Nu kahiji nyaeta aya Wiwin meja keur guru ngelapan. Lepatnya ieu teh janten kedah dilereskeun. Nu leresna nyaeta nonsok. Leres nyaeta Wiwin keur ngelapan meja guru. Hideuk leres atanapi lepat. Alhamdulillah pami leresnya. Nu kadua ge sami pigawe sapertos contoh. Nu kadua Imas keur di ngepel kelas jero. Tepatnya pami nu leresna nyaeta Imas keur ngepel di jero kelas. Hideuk leres? Alhamdulillah. Nu katilu nyaeta ngumpulkeun paranti pengki runtah. Nu leresna nyaeta pengki paranti ngumpulkeun runtah. Nah, janten di dieu teh aya soal aya 10 ku ibu tos dicontohan 3 janten hideuk kantun ngalebetan 7 deui nya halaman 55 eta kanggo latihan we di buminya. Salajengna nyaeta aya nyalin kalimah. Nyalin kalimah di dieu hideuk kedah nyalin kalimah di handap make aksara tulis bari benerkeun ejahanana. Janten ejahanana teh nyaeta huruf kapitalna nu di awal kalimah, teras nami jalmi atanapi nami dinten sapertos Sanen, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kitu nya kedah dilereskeun. Janten pami nami jalmi, nami tempat, nami dinten sareng kalimah nu dipayun kedah ngangge aksara ageng. Muhun pintar. Contoh, murid kelas 2 rek milu kerja bakti.
Nah janten M di dieu kedah huruf ageng. Janten pami di salin kanu kalimah tulis atau aksara sambung nyata murid kelas 2 rek milu kerja bakti. Nu kadua, Tisna jeung Rinrin mawa sapunya reka sakola. Nah Tisna di dieu sareng Rinrin teh nami jalmi janten kedah ngangge huruf kapital. Pami dilereskeun di salin nyata Tisna jeung Rinrin mawa sapunya reka sakola. Kitunya. Salajengna aya latihan oge halaman 55. Pek pigawe seperti contoh nu tadi tos dicontohkeun ku ibu guru. Poe Sabtu rek aya kerja bakti. Kinten-kintenna nu manehnya nu kedah ngangge huruf kapital. Leres nyata P di dieu sareng S di dieu. P di dieu nyata kanggo huruf awal kalimah anu ka dieu anu S di dieu nyata dinten Sabtu nyata nami dinten kedah huruf agengnya. Poe Sabtu rek aya kerja bakti. Katilu pigawe di sapertos contoh kerja bakti marasihan sakola. Nah kerja bakti kerja di dieu kedah huruf agengnya ka di dieuna. Soalna ieu nyata ke awal kalimah janten huruf kapital. Kerja bakti marasihan sakola. Nu katilu pigawe oge sapertos contoh kerja bakti dimimitian pukul 8. Nah kerja di dieu oge kedah huruf agengnya nyata nandaan awal kalimah. Pami disalin nyata kerja bakti dimimitian pukul 8. Nah pami ibu atos nyontohan hidup teras wae kerjakeun kanggo latihan kaca 5 genep nyata nyalin kalimah jeung ngabenerkeun ejahanana dikintunkeun ke classroom. Janten hidup kantun ngalebetan 5 soalnya ti nomor 4, 5 genep 7 8 dugi ka beres dikirimkeun ke classroom. Alhamdulillahirobbilalamin. Sakitu wae nu tiasa ibu kapihatur hapunten pami aya kalepatan. Mudah-mudahan hidup tiasa semangat terusnya diajarna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.